Wah, antar orang nam. Kemana? Hah? Pokoknya mah beja. Nam. Produk ayo boga duit tuh. Emang aing naon, Bos? Aing teh jelema sugan sia teh hayang ngumpul teh yang udud. Apaan aing teh anak gua, orang kudu nama Bos. Si awanian geuning ka pos. Atuan nih poy, aing ge nyawa kuncina. Kunci naon? Atuh aing ge loba kunci mah di imah. Sia aing ngomong kalah ngarobrol kumaha sih? Urang keur padami, Bos. Pada minaon geus buru kartu neangan duit jeung beli kopi. Aing hayang ngopi yo. Siap, Bos. Tenang. Bos, emang sa, Bos? Woi, sikat. Rek kamarana yo. Saya ka mana? Kumaca kaing bah. Poy, kumaha poy nyerenteng? Sikat. Sikat. Mang, ari urang mah teu boga sikat. Si goblok kalah teu nyawa sikat. Kumaha poy langsung eksekusi beta? Gas. Gas. Nah. Manawi boga artos teh. Ari sia ulah kaos kitu cara mentat teh. Goblok. Aing teh enak poy, jamu kolot. Rek kolot. Rek leutik. Baban. Perlu contohan ku aing. Ade. Boga meureun seutik mah. Teu boga, Kang. Bukan anak buah unu baraleg. Aing mah geus balik, Bos, da geus disunat. Ada aing macan balik, Bos. Aning sayang kawin. Nah, kalau jadi curhat si goblok. Boga anak buah teh ampun teh cerampleng pisan. Islah aing telepon si Aris be sugan baleng. Halo. Di mana, Riz? Yuk, ka dia. Riz, sikat Riz. Wajah nih preman teu bener. Anu teu bener mah dewek, Ji. Gini ka uwing. Wajah nih nu hiji mongo, nu hiji bego. La ilaha illallah. Tapi ayah syaratna kayak dibere duit. Ya, wajah nih can dahar meureunnya. Ya. Ji, ngomong naon aing teu ngarti. Bere duit kasih noo. Yo, sakoin joget. Tuh, tiru si Aris. Buru. Ayeuna bagian si Bos coba. Gas, lihat kali itu. Nah, maneh lalu lompatan Aing dipalak tuh. di palak usaha di mana? Di ritu. Iya nu bener di mana? Nu hiji di kulon, nu hiji di wetan. Jadi itu yakin Gusti nu agung boga pasukan teh karos kieu teuing, nu hiji di ditu, nu hiji di dieu. Didi itu yakin age. Yakin. Didi itu. Di si. Didi itu. Di si. Didi itu. Ilah hailullah. Geus saya ge beuh kada tuh. Garandeng bae di nu bener. Eta. Iya ji, duaan budakna. Bener-bener itu si Ngongo. Nya eta nu ngetrek anak buah aing. Ngomong naon teu ngarti, sugan bae kadi bener. Nya eta nu ngetrek anak buah aing. Heeh, aing. Emang kunaha sih? Sia wawanian ngetrek anak buah aing di daerah aing. Emang sia saha? Teu kenal ka aing. Ari sia anak buah saha? Aing anak buahna si Jarot. Si
Jarot mana? Suka dia bosnya nih, suka dia. Jod, buruan si bos. Siap. Bro. Kabar, Bro? Oh. Kan dibaik ieu dewek. Biasa bisnis. Oh. Ayo nih, enak. Kieu anak buah aing teh ieu anu malak di dieu. Kira-kira saha eta budak? Malah kana saha? Nya anu malak saha? Itu jeung eta. Oh, di palak budak ieu tiluan. Eta anak buah aing di palak buah ieu tah tiluan. Oh, nulpak anak buahnya nih. Heeh, ieu teh duaan teh anak buah aing keur dititah meuli rokok, balik-balik cenah di palak budak ieu. Oh, atuh hampura euy. Heuh, ieu teh anak buahnya neh lain. Atuh anak buah urang ieu. Terus kumaha ieu urang? Ari mana duaan di palak sabaraha tadi? 20 juta. Sakit. 20 juta cenah. 20. Oh, eta tadi ngomong 20 juta. Teu sakit teu. Renya di pentar sabaraha? 20 juta. 20 juta pokoknya mang baik teh kudu balik deui 20 juta. Atuh duit sakitu mah orang hampura teu bisa ngagantian. Ye, teu nyaho tah hayangnya orang pokoknya mah duit anak buah aing 20 juta kudu balik pokoknya mah. Guys, ayeuna mah kieu bae mending damai. Heeh, damai mah damai pokoknya mah duit anak buah aing kudu balik pokoknya mah. Barudak, kumaha ieu? Gantian papatungan. Nah, si bos geuning suruh gantian. Emang si bos hieun? Lain masalah sieun. Soalnya yuk batur urang satongkrongan. Isu elok milu ngomong, teu ngarti aing ge. Geus saya buru-buru kali-kali dia teu boga duitnya ka dieu nya boga motor lain ka dia motorna. Aduh, bro, motor hiji-hijina urang ieu. Heuh, daripada tuh urusan berlanjut ya anak buah aing kumaha. Aduh, kumaha barudak? Biar aku motor orang jadi korban ieu. Aya ka dia ulah loba omong aya ka dia. Aduh, ya Allah. Dia. Terus age barudak balik ayeuna mah motor ieu. Boga anak buah nu balener. Jadi bae motor aing jadi korban. Gantian pokoknya mah. Nah. Cicing ulah melu ngomong. Pokoknya mah gantian motor aing lah. Kumaha carana? Ngariangan kayak itu.